wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kaum muslimin muslimat anu mulia utami guru urang sadayana pangarsa Mama Kiai Oyo pengasuh Majelis Ta'lim Mushola Al Barokah, Bapak Kepala Desa anu sakadap dipaturai jabatanana sareng urang jasad lahir batin mah masih tetep ngariung tos janji bade neras teras-terasan jimat cak doktrin. Sate acan ngalajengkeun bade ngadugikeun kahiji bewara kadua pangbibita dina dinten kamari sasakala nama ieu teh kendaraan anu biasa diangge ngangkut alat-alat jimat sarupaning motor gede cator tos pirajenan sok rada rewel margi tos sepuh meserna tilas tapi raos jantan rencana bade digentoskeun kanu enggal anu kamari parantos survei pangosna 28 juta dikas Ipamas nembe aya 30 juta jantan pirang 20 juta manawi aya nu bade napalkeun amal jariah kantun ngahubungi anggota Ipamas di tempatna masing-masing manawi aya perwakilan kantun ngahubungi atanapi ka bendahara atanapi ka simkuring atanapi ka gubernur insyaallah kangge waragad ngagentosan capor supados unjal-unjalna jag-jag margi hawatos nyelahna mental di mental deui pirajinan sok murag berkona nanaonna untuk murag nyetirana. Kaum muslimin muslimat anu mulia da nu diudag-udag ku urang sok sanajan sakedik mudah-mudahan payunan Gusti Allah masing jantan amal anu ageng termasuk padamelan anu kapayunan ku urang miharap sadayana dicatat amal soleh tina danget ayeuna panginten masih keneh diniatan di maksudkeun mi'emut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam upami tos kaluar bulan maulid berarti peringatanna maulud margi ari maulid mah peringatan waktuna upami maulud mah peringatan kangjeng Nabi tah memperingati Nabi mah saluaran maulud ge tetep kedah ayeuna tos kaluar gasan tos keluar sasih maulid berarti peringatanana maulud memperingati kangjeng Nabi nu dilahirkeun unggal usik inget ka Nabi supaya Allah ge ingeteun ka urang sabab Nabi nu diingat-ingat teras-terasan ku Gusti Allah. Kaum muslimin muslimat anu mulia tabarukan ngelap berkah dawuhan kangjeng Nabi waqala sareng parantos ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mana alamatu hubbillah ari cirina cinta ka Allah hubbu dzikrillah eta cinta eling ka Gusti Allah totonden tetenger cirina jalma mikaresep ka Gusti Allah resep kana naon anu jadi panginget-inget Gusti Allah breh ningali pangajian inget ka Allah breh ningali cator inget ka Allah breh ningali salaki inget ka Allah wa alamatu bughdillah ari cirina jalma ngewa ka Gusti Allah bughdu dzikrillahi eta hewa kana eling ka Gusti Allah azza maha mulia wa jalla jeung maha agung cirina jalma hewa ka Gusti Allah hewa kana nanaon nu matak jadi inget ka Gusti Allah ngadenge pupujian hewa
Malahan sabara bulan katukang di Kudus Jawa Tengah aya jalma digebuk ku parang gara-gara nadanya pupujian di Tajung. Aya di TV one, TV One. Tatangga Tajung ngontrol ka nu pupujian dumeh meureun manehna hiji. Meureun teh mah kasinggung sabab eta pupujianana nyentuh ka nu hatena. Geuning sok dibaca ari ku barudak teh. Di kentongi kan gitu di kokolan di adanan teu datang eta jalma kacing calah. Hari Jawa nama dikentongi diadani ora teka iku wong jalma cilaka kusabab ngadengi eta pupujian meureun tatangga Tajungna teh kasinggung karena beretek teh ka Tajung mamawa parang dibacok sirah nu pupujianana. Meureun mata kitu ge ari pupujianna mah henteu salah ngan ngageduk kanu hate nu keur gering. Pan nu gering mah teu kaopat toel sok nyerinya. Awak lamun tatu ka toel teh kekerejetan. Ari awakna maras mah dipencetan kalah ka peureum beunta. Model kuring ku Ki Daud datang wong waras mecak we dipencetan teh peureum beunta. Tapi lamun aya tatu di toel ge kekerejetan. Talamun hatena keur tatu jigana teh teu merenah we ningali nu mecak jeung ngadenge nu mecak ge. Meureun di antarana alamat ciri toton den teteng jalma hewa ka pangeran hewa kana naon nu matak jadi sabab eling ka pangeran. Lamun resep ka pangeran resep kana naon nu matak jadi eling ka pangeran. Ngadenge sholawat resep da jadi sabab eling ka pangeran. Ngadenge pengajian resep sabab eta jadi sabab eling ka Gusti. Kare ciri kedua lamun orang resep kanu ngadenge maca Quran berarti minimal hatena resep kana maca Quran resep ka Gusti Allah. Sabab aya jalma nu hewa lamun ngadenge nu maca Quran. Dah gak neng pisan padahal nu geus tong dikamikeun. Di Amerika mah kitu. Nepikeun ka loba lain beja lain cenah kuring boga dulur. Daerah kulon nepikeun ka naon nu kitu teh toana teh diturunkeun. Ku urang lembur saking ku ngewa lamun dina lebah keur datang waktu salat sok kagandengan. Jadi nu aya di sinetron teh kajadian asli ngan difilmkeun. Pan sok aya di sinetron kana kitu nya. Hewa kana pupujian, ngalarang kana pengajian. Atau kudu gandeng cek Nabi wa alamatu bughdillah bugdu dzikrillah. Jalma cirina hewa ka pangeran teu kudu sosorowokan gogorowokan lamun hatena hewa kana eling ka pangeran cirining hewa kana zikir ka pangeran. Sedengkeun alam dunia ieu saha nu ngagaduhanana pastina Gusti Allah. Ngaku teu ngaku ieu teh dadamelan Gusti Allah. Narima teu narima saha wae pangeranana pasti Gusti Allah. Jadi Allah teh lain pangeran umat Islam hungkul. Pangeran saalam jagat. Lamun pangeran disebut pangeran umat Islam hungkul nya meureun leutik. Sabab penduduk alam dunia bejana cek nu nyahoeun jeung geus naliti 8 miliar. 8 miliar teh meureun sakitu gundukeun. Umat Islam teh ngan sakitu persen. Ting sabaraha persen, ting 20, ting sabaraha persen. Lamun ayeuna Gusti Allah disebut pangeran umat Islam hungkul nya leutik. Pangerana saalam jagat ti manusia jeung tek-tek nepikeun ka bengekna pangeran Gusti pangeranna Gusti Allah. Model presiden urang saha? Pak Jokowi. Make bapak sing sopan. Presiden Indonesia teh Pak Jokowi. Nu ngaku presidenna eta, nu teu ngaku angger presidenna eta. Ngan aya nu ngaku anjeunna jadi presiden, aya nu teu ngaku anjeunna jadi presiden. Model kitu. Sanajan teu ngaku tetep presiden mah eta. Nyieun alam dunia nage samemeh urang aya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Nyieun alam dunia teh genep poe. Nyieun alam dunia teh genep poe. Cek para ulama duka naon ukuran jeung hitunganana genep poe teh mimitina ti poe Ahad. Hari pertama penciptaan alam dunia teh poe Ahad.
duka kumaha cara ngitungna meureun geus kitu hasil urang makari maca jeung narimakeun we sabab harita can aya almena poe lain tentukeun poe Ahad model poe nu karandapan ku urang sabab ari Ahad teh hartina hiji hari pertama disebut Ahad mata nu fanatik mah cenah tong nyebut poe Minggu sabab eta teh ngaran urang kafir Dominggu nyebut teh Ahad akeun wae teman tong jadi pusing rek Ahad rek Minggu poe kahiji nyiptakeun alam dunya teh poe Ahad Ahad teh poe kahiji poe kadua Itsnain ngan cek urang Sunda mah disebutna Senin tak jadi lain can aya poe harita hitungan runtutan hitungan poe teh mimiti Ahad dua Itsnain cek urang Sunda mah Senin nu katilu poe Sulasa Sulasa teh cek urang Sunda mah Salasa anu poe kaopat poe Arbi'a digampangkeun jadi poe Rebo poe kalima disebut poe Khamis cek urang Sunda mah Kemis saberapa eta 5 tadi cek dina Quran saberapa genep poe genep nah geuning teh disebut sitah pan ari genep teh bahasa Arabna sittatun tapi poe kagenep disebut Jum'ah hari Jum'ah teh tina kecap jamaah teh artina ngumpul masjid anu biasa dipakai kumpulan disebut masjid jami teh nu sok dipake ngariung orang lembur saminggu sakali poe Jumaah lalaki hungkul nu poe nu Jumaah lamun kami bangsa wewe ngilu Jumaah jadi geus ngagugurkeun salat lohor lamun ibu ngiringan netepan Jumaah tiasa eta ge tos ngagugurkeun kewajiban salat lohor malihan kuring keur ngaji di sarang mah ibu-ibu sok ngeriring Jumaah khusus tempatnya di emper pinggir pakai hijab lain misi kadeule bisi ngaganggu dari kadeule mah matakna naon geus karolot mata kamari aya menyebatkeun istri tong berjamaah di masjid tong berjamaah di musola lamun istri dilarang berjamaah di masjid di musola nya saha nu rek berjamaah da lolobana we maksudna teh kieu istri dilarang berjamaah ka masjid teh bilih janten fitnah upami angkat ti bumi ka masjid aya nu kagoda sedengkeun di Mekah di Arab Saudi mah masjid teh aranggan ka imah teh ngatikana ratusan meter ari di urang mah karinyeng jeung sanu rek ngagodana deh da biasana anu rok ka masjid mah umurna teh asar jeung magrib malah cueut ka waktu isya deui mencek bahasa bodak mah geus teu menarik da tinggal mendorong unggul jadi alasan dicarek berjamaah ka masjid bisi kagoda batur lamun ngaliwat nu matak ditutupan make cadar ame teu kagoda jeung nalika dicarek salat berjamaah di masjid atunya meureun subuh sedengkeun ayeuna masjid teh ngudag-ngudag jelema sabab naon sabab hese di ka masjid baheula mah beja di Ganu unggul najan kuring can ngalaman paling sabaraha gurung tuh tajuk di Ganu ya nya jeung ayeuna mah unggal blok teh boga tajuk hampir 2 hampir 3 meureun cek tajuk teh na atuh bet lain daratan nu kami di dagoan teh dikentongi diadani ora teka jika nama kudu diudag-udag meureun kitu ge tajuk teh ngudag-udag jelema da bongan tajuk ditarikakeun lamun dicarek berjamaah nyasahan nu ngeusiana eta meureun maksudna nu matak ulah make sesengi eta nu matak jadi mancing batur entong ngahaja di ebreh-ebreh selebrong nepikeun ka masjid ka abo 7 blok ka ditu entong matak jadi mancing fitnah teh lain tudingan lain cobaan ujian keur batur sabab bisik jalma menerikeun keur telempeng pikiran nama kadang-kadang sok jadi fitnah teh artina sok kagoda teh ya poroning teu ditutupan ge sok panasaran komo lamun ditembrak-tembrak da ieu mah mahal kena ping-ping hayam ping-ping toke teh lamun hayam ping-ping hayam komo hayam kampung sate kapola hayam boga hayam ping-ping hayam kudu ngudag-udag heula hayam geus diudag-udag beunang ditewak geus beunang ditewak kudu dipencit
geus beunang teh pingpingna acan kudu dileo baheula geus dileo cabutan buluna geus dicabutan kakara menang pingping tuh pingping hayam da pingping jelema mah babari cingkalatan gratisnya kitu na teh nambah ganjaran sanyana menambah ganjaran sabab aya riwayat sahabat Umar kasumpingan pamegat anu syahwatna gede jadi teu kaop ningali naon we boroning awewe ningali tangkal kalapa geus eta mah teu kaop eta teh bisa jadi haram loh bisa jadi haram lamun urang barang tingali nu sanajan tadina lain orat tapi nimbulkeun syahwat haram. Misalkan barudak ngalamun di kebon ningali tangkal kalapa ujug-ujug brewe beungeut jiga luna maya. Ujug-ujug pedidik we tah. Sanajan nu di daeleuna tangkal kalapa sabab nimbulkeun syahwat jadi haram. Sahabat Umar kongsi kadatangan lalaki nu gede syahwatna. Ya Amirul Mukminin Tuan Presiden manawi cenah teh abdi bade tumaros nih teh syahwat teh ngaganggu teuing abdi. Ari kitu bade nyuhunkeun lah ka pangeran cenah diicakeun we syahwat teh. Cenah untong aya kahayang, cenah mulahe ke jeung jehe. Cek sahabat Umar ulah asrut. Cek urangna mah kitu. Cenah napa ieu teh ngaganggu cenah Gusti Amirul Mukminin nu matak maneh boga ganjaran teh sabab aya gangguan. Maneh ningali anu matak jadi nimbulkeun syahwat tuluy ku maneh ditahan eta ganjaranna dan teu meunang teh ngagawean anu tadina kadorong ku syahwat ari hayang mah pek wae hayang mah teu naon teu dicarek we duh mun hayang boga arti boga salaki artis hayang teu enggak aya salakina di dieu bisa dicarekan nyebutkeun ari hayang mah bae anu ulah teh derna meni hayang boga pamajikan artis hayang mah keun wae meni hayang maling euy meni hayang tual toel kajeun ari hayang mah ulah teh der noelna cek Sayyidina Umar ari maneh gawe naon menta syahwat rek dipikeun meureun maneh teu boga kahayang kadituna maneh teu boga ganjaran ladang nahan syahwat nu matak malaikat teu leuwih mulya tibatan manusia da malaikat mah teu boga kahayang nilai perjuangan teh kumaha ge berat ujianna lamun syahwatna gede bari nahan gede ganjaranna moal ge meunang ganjaran jalma lamun teu maling tapi eueuh palingeunana aya ganjaran teh aya palingeun tuluy hayangna aya bari teu maling halo eta nu gede ganjaran jadi moal diganjar ya jalma diganjar pada teu maling sabab eueuh palingeun henteu justru diganjar teh lamun aya palingeun tuluy teu maling bari hayang deh anu der teh usum hujan geus mulai tah kakobong teh neangan buahna aya bari geus beureum asa kusorangan leungeun teh geus cek kana batu ngarentek kana hate beunah teuing jigana lamun dibaledog tuluy murah tah tuluy teh jadi ganjaran teh kusabab naon kahayang anu matak jadi pidorakaeun teu tulus kusabab ditahan nilai manusia mulia ngaleuwihan malaikat kusabab manusia dibekelan nafsu tuluy ditahan eta cek Sayyidina Umar ulah gawe naon maneh menta syahwat dipikeun engke ladang ganjaran maneh ti mana deui apanan di antara ganjaran teh nahan kahayang nu matak jadi doraka hayang itu nu matak haram terjadi ganjaran hayang zina tuluy terjadi ganjaran teh bari geus aya teh pieueuna teh gratis ongkoh teh tapi teu jadi ganjaran teh tapi lamun teu ngalakonan zina na kusabab eueuh kahayang teu meunang ganjaran jadi kahayang nu matak jadi ningkatkeun nilai darajat manusia payunan Gusti Allah bisa ngaleuwihan malaikat poe kahiji nyiptakeun alam dunya teh poe Ahad 2 3 4 5 kagenep naha lain sita nu matak ngitung poe lain tina runtutan hitungan eta mah runtutan ayeuna poe kagenep poe Jumaah teh tina kecap naon jamaah hartina kumpul jamaah jimat kumpulan jimat
naon sababna poe ka genep disebut Jumaah ceuk para ulama beja kuring teh nyaho ujug sorangan sabab hari Jumat teh artina ngumpul artina mengevaluasi genep 5 poe nyiptakeun ka poe ka genepna dievaluasi jadi dikumpulkeun ciptaan poe ka hiji ka 2 sampikeun ka 5 ka genep evaluasi teh di ngaranna teh di iya ditingali bener jeung salahna mun urang mah dipeunteun da peunteun teh evaluasi teu ngarti dieu teu ngarti evaluasi jadi dievaluasi teh kumaha diroris teu ngarti teh tahu tadi pariksa heser nyebut pariksa teh nyawana evaluasi kuring mah ari poe ka-7 disebutna Sabtu. Ta ari Sabtu mah eta mah meunang urang Yahudi disebutna teh hari Sabat. Hari Sabat teh artina hari istirahat. Tarada culangungna urang Yahudi poe Sabtu disebut Sabat. Sabtu teh artina yen Gusti Allah istirahat geus nyieun alam dunia genep poe capeun. Cek urang Yahudi ngasona poe Sabtu nu matak urang Yahudi mah liburna poe Sabtu. Zaman Nabi Musa teh dengan jalma anu dikutuk jadi monyet ngalalaukna teh poe Minggu ngabendung walungan mah poe Sabtu. Pan poe Sabtu berjamaahna teh umat Nabi Musa mah urang mah pan poe Jumaah. Poe Sabtu menerikeun ujug-ujug loba lauk atuh ninggalkeun pangajian ninggalkeun masjid. Nabi Musa ngareret na ieu ka mana jelema bet areueuh. Barang dilaporkeun si moreng keur ngabedah keur ngabendung walungan. Tangga bendung na poe Sabtu ngalalauk nama poe Minggu. Ta Sabat Sabtu teh cek urang Yahudi Allah istirahat capeun ngieun alam dunia. Culangungna urang Yahudi dah. Nu matak lamun poe Sabtu libur berarti nurutan. Ini ada poe Sabtu Yahudi mah. Jadi poe Allah nyiptakeun alam dunia genep poe. Ngan lain artina jika urang yin iman pondasi heula tuluy eta mah beja tina Quran supaya urang ngarti Allah kadang-kadang make akal manusia sabab lamun akal manusia dilompatan teu dipake sok kadang ngahuleng idza dhaharos sabab batolal ajab lamun sabab diebrekeun sok teu aneh terkaya sulap sok aneh teu aneh da teh nyaho sababna tapi lamun ditemongkeun mah sabab oh paing temongkeun sabab teu aneh. Ta manusia sok kadang dipake akalna ku Allah. Ta maneh kieu teh sababiahna tadina kieu palukarna kieu supaya kaharti. Lamun urang teu make sabab sok teu kaharti. Babaturan kuring ayeuna mah almarhum ngajina teh teu puga-puga ujug bisa. Teu puga-puga ujug bisa. Barokah ngadoakeun ti kolot na kitu namun ngan manehna ge rada aneh lamun ningali kitab nyaho we asa pernah ngaji kungsi dites malah Pak Ustad diapaleun disodoran kitab nu rada hese macana da norowe lah cing teh nabet kitu cing teh ka teuing goreng lamun ningali kitab ujug-ujug pernah ngaji we asana teh tapi teu ngaji tapi pernah ngaji itu ngaranna laduni teu nyaho sabab nu manehna ge anehna ta urang oge lamun teu nyaho sabab banu leutik banu gede sok aneh ningali tetangga nyieun imah biayana puluh juta teh nyaho sababna pan curiga urang teh nya lah si eta pagawean teh pan emplat ngumpul beuring ngahadian imah bae puluh juta bawa kamari nu malam Sabtu dibeberi kitu pan nuding da teh nyaho sababna lamun dibejakeun mah ieu nah habet teh nyaho pan kamari meunang pecingan apal pecingan persenan ngajual tanah 100 hektar manehna menang duit 1 miliar cek urang teh oh dari bejakeun sababna mata kurang minta sabab sing hade ambe hasilna hade sabab ka surga sing hade sanajan ka surga lain meladang sabab pagawean urang eta mah ladang kanya Gusti hayang ka surga urang jeung saha hayang ka surga
jeung salaki hayang teh nah teu kasiksa kitu di imah ku salaki aya baheula santri nurut pisan geus rumah tangga padahal salakina mah anduing cek dina riwayat salakina mah wah alaeunan nya goreng nya patut nya pendek nya petekel nya hideung nya cakeutreuk dikasapuleun pieu dikokokeun geura teh kotok ngan eta istrina taatna luar biasa ngan saboting rumah tangga teu bisa ngaji eureun ngajina kusabab ku salakina dicarek sok aya teh cicing mah cicing jabaning goreng jabaning patut jabaning pendek tuluy petekel jabaning hideung tuluy cakeutreuk galakna beak karep meditna ku sorangan beakeun teh marengkel jahe cap jahe buntut jangkrikan geus komplit tapi ka sebelumna ngan eta pamajikanana bet nurutna beak karep nepikeun ka ngaji ge dicarek cicing manehnya di imah tong ngaji mangga cenah teu diwurukan teh naon eta nurut ka bina-bina hiji waktu meureun ku pangeran ada dibukakeun hatena meureun salakina ditetanya ke pamajikan aa cenah ari salat teh kumaha ieu nu kieu bacaanana oh teh nyaho coba bodoh teh katotoloyo anggeus jigana teh mun aya ge kudu dilaminating saya teh meureun ku sabab sering ditanya ku pamajikanana salakina taat taluk senanjung atuh nyai ari nanyakeun da akang mah teh nyaho nanyakeun bacaan ieu teh nyaho da akamna ge bodoh meureun jigana mah keur kawinanana pamajikanana kasurupan teh eling asa ningali Arjuna we nu keur diakadan teh tumeh mah katelekung sagala meureun ari geus diakadan kakara eling geus eling pira komentar dipegat meureun cek urang naon ari kata lanjuran geus kagok pieun kagok naon asom nangga teh oh cek pamajikan teh cenah ari salat tahajud ti wengi kumaha solina teh nyaho cenah nya cenah ari salat tahajud teh peuting unggul ka urang unggul aduh kusabab ditatanya we ke pamajikanana tungtungna taluk geus cungena mah ngaji atuh laras cenah di widian mah seujung daripada maneh rek ibadah poekeun nanyakeun bacaan ieu kami ge teh nyaho atuh dar ngaji meureun ka majelis ta'lim napet aneh bin ajaib ti barang balik ngaji eta awewena ngalawan ka pamajikanna teh ka salakina teh salah saeutik ngeureuh eta pamajikanna ngalawan ti barang sok ngaji salakina rada aneh nah ustadna mematahan teu balik teuing sugan teh rek rada idang leuwih ieu ti barang sok pangajian bet kalaka mantanul dititah ieu rada ngalawan heula digawean mah digawean dititah itu gugulunuk heula atuh meureun ditingalikeun we ku salakina teh dititenan naon sababna irobah ngan teu kapanggih sababna tungtungna aneh meureun dina hiji waktu makar merna ting peuting ting beurang ngobrol cenah nyai cenah akang terek nanyakeun cenah ari ngaji teh sok saha nu ngajina atunya gentos-gentos cenah kang kadang nu balai kandang kadang nu balai kondang cenah nya sok ngabejakeun naon atunya biasa nu namina pangajian nerangkeun akhirat ibadah jeung sagala rupana malah sok aya tanya jawab kumaha cenah sok dibejakeun kewajiban di rumah tangga ikan tenah naon cenah hak salaki jeung pamajikan nu mawi abdi ge sok ngadangukeun hak pamajikan nurut ka salaki ngurus pamajikan eta cenah kumaha hukumna lamun pamajikan ngelawan ka salaki ih awan dosana ge ka bina-bina tata akang terek nanyakeun nah cenah ari nyai ti barang ngaji bet ngalawan wae ayeuna mah buat terpapar radikalisme melawan kasalaki apanan memeh ngaji mah cenah nyai teh menurutna beak karep ti barang diinculkeun ngaji bet kalaka ngalawan bawa ustadna salah nerangkeun cenah sanes lepat nerangkeun cenah kang nya sanana nu jadi lantaran bet ngalawan
nu mawi abdi teh emut wae kana cariosan ustad. Naon cenah nyaritana? Salak pamajikan anu nurut ka salaki bakal bareng ka surga. Sedengkeun ari abdi geus kapok jeung akang di dunia teh. Monya kudu bareng di surga jeung akang. Meureun capena dobel. Domuk abdi teh capek jeung akang di dunia. Kari-kari cek Pak Ustad, pamajikan nu nurut ka salaki bakal bareng ka surga jeung salakina. Abdi teh ngemut, lamun abdi bareng deui jeung akang meureun abdi capek na dobel. Kasiksana dunia akhirat. Tad nu mawi abdi mah hayang ngalawan ambe teu bareng. Ambe teu bareng-bareng jeung akang geus kasiksa di dunia ge kudu bareng deui jeung akang di akhirat. Amit-amit jabang oro kaluror cenah. Cek salakina oh kitu sugantena. Geus ayeuna mah mending ngalawanna bisik bareng akang anu rada ideungna. Tah ari bareng-bareng mah ideungna sugan jeung sugan we ka surga babarengan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat anu mulia, teu karasa peuting jimat di mana? Di Blok Senen, di Blok Gubernuran. Kade lamun aya kahadian teh beja-bejakeun tatale sanajan heula anan urang sok dirajina jadi calo. Imam Abdul Hasan Asyadili fungsi mamatahan ka santrina kade barudak ari ibadah teh nyumput beuki alus mimitina. Lamun salat sunah beuki nyumput beuki alus. Lamun salat wajib kudu nembrak. Barang ningali kaayaan cek Imam Abdul Hasan Asyadili ieu mah beda deui. A'linu bi ta'atikum kama yatadhaharuna bil maksiat. Ayeuna mah kieu wae. Mun maneh migawe kahadean umumkeun sabab jelema munafik nya sok ngebreh maksiat. Manya urang elek. Konser panggung nepikeun ka ukuran 20 ka 70 meter. Tukangeuna make ieu background baligo badagna kabina-bina. Sona teh nepikeun ka ngadengina teh ceuli muruluk manten. Kapungkur tarikna kaca parebeus ngadadak. Urusan maksiat, nah hari urang urusan taat bet sumput-sumput. Nu matak batur be maksiat meninggal ini panggung agreng sona alus lampuna tegep angkutan mobilna ari urang cator ge geus mogok deui teh arera kudu maksiat lu halo lamun anggar keneh berarti teu maliki a'linu bi ta'atikum ebrehkeun lamun migawe kahadean kama yatadhaharuna bil maksiat. Jika maranehna sok ngebreh lamun migawe kagorengan. Gede hate agul kabina-bina nembongkeun kagorengan. Urang oge teh sing agul nembongkeun kaalusan. Jimat sing ebreh, sing tembong, sing ibur, sing rame. Ameh naon? Allah bungaheun lamun umatna nembong-nembong kahadean anu matak jadi tujuan hayang dituturkeun batur. Jadi lamun urang sedekah diumumkeun bae asal niat dituturkeun ku batur. Misalkan kieu Krunyung ibu teh meunang rejeki ngadadak. Bapak Ipamas teh kami teh ngadenge keur peuting ngadengekeun cator cenah geus reot. Kabeneran kami teh hayang nyumbang muga-muga we sing amal jariah salila eta cator dipake hade mureun kami meunang pangsiunan ganjaran. Atur lumayan aya 10 juta mah. Amin Allah. Oh nya seuring atuh ngadengin ge nya. Tapi wayahna engke jimat wayahna umumkeun 4 kali jimat mah. Asal dinu hatana niat hayang dituturkeun teu nanaon. Asal entong teh lamun ria. Teu diumumkeun nyumput ngan dinu hatana teh eta 10 juta. Ari. Jajah urang. Bari kikian sanajan teh ditembong-tembong nyumput tapi hatena aya gereng tas hayang dipuji najan eueuh nu muji tetep goreng. Naudzubillah. Sedengkeun ari setan mah ngadodoh we tuluy manusia teh supaya salah hatena, salah niatna. Lain batur kuring
aya babaturan datang teh nyahun balik umroh dah yang ngabejaan teh lata teh geus ngoyak gitu cing rek ngabejaan di mana jalanna cing teh meureun hate teh hayang kapuji breh teh katingali jalanan teh cek setan teh meureun ari maneh tawaran si jam-jam tanyakeun ka pamajikan maneh si jam-jam nu umroh nu katilu pancekuring teh bon aya kana si jam-jam nu meunang ngala di masjid nu mana cenah ba eta nu umroh nu katilu cing teh ari geus anu cing teh heueuh setan masuk aya we jalan keur piriaeuna teh tah eta teh kadang-kadang amalna mah mimitina ikhlas tuluy ditungtungan kuria suhul khati naudzubillah jadi urang mun diajar tuluy ngaran-ngaran diajar pan hese ngan tetep nu bieu ge ciri na jalma cinta ka Allah cinta eling ka Gusti resep lamun maca sholawat sabab sholawat mah dua elingna teh hiji eling ka Nabi dua eling ka Gusti lamun la ilaha illallah hungkul urang elingna hiji ka Allah tapi lamun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahna eling dipika eling Nabi Muhammadna dipika lamun nyambung tuluy ka Gusti Allah hate teh adem ayem tentrem wani yang hareupan dunya moal loba gede kasieun sanajan loba duit teh tenang we dibere gering tenang ngadarek di kumaha deui geus menjana gering mah gering sunatullah teh siklus kahirupan bakal katarima moal waras wae urang dalain Firaun moal gering wae dalain Nabi Ayub aya warasna ngan sing yakin Allah nu ngawaraskeun amin Nabi Musa kungsi gering nyeri huntu padahal Nabi Musa kurang kumaha deuketna jeung pangeran disebutna ge kalimullah ari kalimullah teh jalma anu tukang ngobrol pada duaan jeung Gusti lain yang presiden jeung Gusti Allah hiji waktu nyeri huntu gagauran atuh nu dilaporkeun teh ka Gusti Allah Gusti huntu Gusti cek Allah geus kieu we Musa tong gojrut ngerakeun mana Nabi Umarurung dan Nabi mah teu kaom teh lamun Umarurung teh geus dipecat we Nabi Zakaria kungsi diudag-udag urang kafir nah lain ngora saya pikir supaya kata tangkalan diudak-udak kaberik benang diragaji digaraji kan ragaji garaji ngajam becengar we Allah diragaji eta tangkal congo peso narek benang ka kulit Nabi Zakaria rek nyebut aduh dicarekan ku malaikat sok sate nyebut aduh cabut ku yang pangkat Nabi sok mun urang gitu urang mau utak-utik aduh dahar asin saeutik aduh dongeng naon itu Nabi Musa nyeri huntu cek Allah geus ieu bae mane engke neangan tangkal anu cabutan tangkal daunna gayem atuh digayem ku Nabi Musa pondokna carita rasa waras meunang sabaraha poe ti harita nyeri deui huntuna teu nanyakeun da boga resep nu kamari neangan deui daun nu sarua dibobok digayem ari geus dibobok digayem bet kalaka beuki nyeri cilotok asa dicolokan duit 100.000 atuh urang Nabi Musa taat itu bet kalaka beuki nyeri Gusti ari maneh kunaon Musa nyeri waos deui abdi teh geus diubaran gitu atos apanan resep nu kamari ti Gusti heudah maneh mah nyebutkeun boga kayakinan nu ngawaraskeun teh dang daunan pana nu ngawaraskeun mah aing arti teu Nabi Musa boga kayakinan nu ngawaraskeun teh daun nepikeun ka teu nanyakeun deui da ubarna ka Gusti da boga resep nu kamari cek Allah kamari kana nyeri huntu daunna ieu gayem waras aing cek Gusti Allah da maneh mah teu bebeja ka kami boga kayakinan nu ngawaraskeun teh da cek aing gering kajen maneh ubarna sakitu kali lipat oge tah urang mah kakapungan jauh jiga Nabi Musa resep ti dokter geus 70 tahun disimpen we da eta deui tungtungna dibiasakeun leungit we kana kayakinan nu ngawaraskeun Gusti lain nyaan warasna lain ku Allah dituturkeun jung ari geus teu percaya kami mah ka kami masing percaya kana os kadong we maneh
tungtungna nangge kaos daku oska dan kami mawaras bener dar teh boga panyakit nu sarua jeung kaon kene pantek kudu nanyakeun ka dokter nabus deui obat da boga kayakinan nu ngawaraskeun teh obat salah teh bener tuh maka istighfar moga-moga dihap amin ya rabbal alamin atas beah buat intai tadi bisa mudah-mudahan dina waktosna ieu da urang mah tamu wa kunu fid dunya adhiyafan anjeun di dunia teh sing jiga tamu mah dibere cai nuhun guru jug teh hujan kana teu ih maka hujan deui cek Allah teh maneh baheula istisqa dibere hujan ke bulu palingkeun kalian ku aing auzubillah hujan alhamdulillah urusan ngaji mah da tiboh lagi da kieu lin jimat geus kada 8 tahun hujan badag aya nu ngaji-ngaji eueuhnya karing ngopi atuh naon hese mudah-mudahan sing sarehat sadaya kasbeh subhan